urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan jeung kontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangnya ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngazakat mah lain deui sok macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kala nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilok henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji bali mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di Samarenda menang di zakat kadang ya ngarenjang betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae ulah hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nalah kos kitu tah. Salah bae, bener-bener bae. Adapun jana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gue ge setuju jasa
Satuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa, berapa fakir miskin? Mantap biasa, udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan deui beda ada sosial seje. Ulah nu kos kitu haji disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ieu sakali deui emas, mbak, ndek zakat, nu ndek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantap ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kukuda dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia. Oke aing mah di. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu zakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang yang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ge urang bulak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya rukun puasa aya 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar dek jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peuting niat. Jadi zaid
keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atau emang biasa ge teu ieu acak-acakan emangnya nama biasa lagi ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana salat Isya suratna teh Kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyana surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat Isya kadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji mah babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudrasuna pansabna soma patadzir soma mudab godim do pun ku dijalamatna kazo an huruf jet ada imajul ku dijalamatna kazo ada yang mudab padi mudab pun ku dijalamatna padi mudab ramadhani ku baru mudab pun ku dijalamatna ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak teh rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu soma godin ana deui barisan Ramadan hadis lillahi ta'ala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar
aing mah muji cakena emang teu meunang muji Allahu Akbar. Sia nu salah. Salah kitu lok dek salahkeun goblok. Jadi bae jadi. Ngalah wudu, tas ngalah wudu aturan ngadoa, maca doa maca Allahumma ja'alna tawabin. Gimana niat jadi bae. Keur dahar jadi. Jadi. Jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae deuk kumaha bae keur ngobrol. Ngobrol niat teh lah jadi bae. Ya keur kumaha bae jadi. Nah, pas penting nyana naekan pamajikan. Nyana naikkan pamajikan biasanya sono. Waduh jima atuh mantap jasa guys. Cek kene orang bebeklan neng. Bebeklan. Saku ada ka mana bebeklan. Atuh guys biasa. Inget jana pas de keluar cai mani. Pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun. Cak pamajikan ngabetan awat nggak bareng gua tak jadi baik jadi baik ya Allah babari ya ne penting niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh bajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewe guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling kumaha mun poho mah teu batal puasa. Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho ya dahar bak eta dahar ku nikmat teuing beak 3 piring haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nih kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar
pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kebeneran pamajikanana teu make calana nyingkab. Ya Allah, eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab, lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini. Jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan. Geus nyaho tah. Awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu. Geus ulah hese-hese. Geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran, haju kutangna ge kenceng, haju calanana ge kenceng. Teh sarua jeung embungeun nya teh. Ulah dipaksa. Geus berarti aya uzur nya teh. Naon uzurna teu dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masya Allah, atuh pohoan nyana datang diporosotkeun be calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres. Cak pamajikan kamar ieu bulan Ramadan, masya Allah. Jahel, ini guna tengah bejan, poho pugu lagi sarua bae. Atuh kakak ge sarua poho, atuh neng di guna teu make calana, atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dibasalahkeun sakira teh urang ngadoa, ayo geus, pamajikanna di tukang ngadoa, salakina di hareup, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we isu poho deui. Oh masalah, cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina, nomor kedua ngahiji niat, kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek. Ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge. Dipaksa mah. Zaid dipaksa tita dahar. Aya dua algojo nyekalan nyana. Lamun teu daek dahar dibacok ku nyana. Sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo. Atuh dahar. Dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa. Teu batal. Ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot gitu mah pangkarep panjang. Berarti kan aya ikhtiar. Dahar sia bageun dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia helat cicing bae jangan cokot ke calangap gayem kar. Jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan dah bisa minta deui kan lagi dong. Ulah jadi kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege besi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pistol horeng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon gara-garana pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pel kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal. Kudu itu nomorosotkeunana pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunana ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu beunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak. Lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Eta teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna arang ngarasakeun nyanana.
Ieu dipaksa mah kos itu teu batal. Tur ulah bodoh ma'zur. Bodoh ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk, tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae. Koh. Engko lagi, saya udah malap atuh. Iya. Lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini bulan Ramadan. Ya, enggak boleh juga makan. Enggak boleh juga makan, wuduk enggak boleh, kupat enggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodoh ma'dzur. Dihampura. Nah, dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isu-isu kopi. Emang kurang gitu. Teu meunang. Sia di sugan aing meunang. Emang sia bu alat tali. Tuh aing bapak aing haji, mak aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Pada sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba aja ustad ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakitu nama geus, pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh. Kumaha nyana bae, kan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan memang muncul kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang cek nya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ya. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh da naonan tuh. Segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah itu kudu dibahas nomor katiluna poso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak
amat abid eueuh ku ari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae, yat'amu sittina miskina, mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada, nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana, inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah. Teu diawali ku nginum ku dahar, langsung jima bae. Di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal, tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae. Nya doraka nya rusak puasana, nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah. Ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang masih ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana, ingat lain po. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung majima. Nah ieu rusak puasana, di samping rusak puasana doraka, di samping doraka wajib kafaratul uzma, yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh, cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis, halaktu. Mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon maneh? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula, ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh pugu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 liter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek nya teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu tah. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Didahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah ieu jadi hukum artina eta itsqoro kobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari badi urang puasa 2 bulan
Nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak harita. Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nya na ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa. Tuh. Nomor katilu alaman tasahara dzanan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam setengah 6 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teu puasana tah teu jadi teu puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftara zananul ghurub
jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedangna bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceurik nya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa boh kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen kumaha ngan syaratnya tuh menang menta yai minta putuh ya batal kos gitu mah menang coba kiai gitu teu sabere-berena tuh di dia baheula ya di dia santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku jalan betik letik eta langsung bisa ngaji
langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak uang mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkan ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang terjadi kiai lah orang ke Mekah bae ka Mekah nyilip maksudnya nyilip sama ke Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah maksudnya dagang biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah tuh isin kebalik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tak keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ti prawira duana tok masyaallah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mudahkeun ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab ku harina hirup kene si santri cicingna di Bekasi ku hari santri di dia santri abah ku hari hirup kene boga santri ku hari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak masa asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribe moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri setik ngan boga sakolahan tanu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene ku nyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar bae diragakeun ku nyana di luhur blek ka kana langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segede gini diareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mati nu Badung lain putuh tama kosi batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasa marhaba santri ka warung ganyawan punya ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpad di dinya kene potong
Masya Allah eta nyada kentang si iya anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik kan ke pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nulujana lumpat dirinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok deui aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos kitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain nalagan putuh loba jujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyaho wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada dan geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadenge bae nu nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh tah sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahai dinhead seruiti puasa berbayat batal
wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sekadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering nah teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nya ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib kodok nya wajib fidyah kodok wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik ka tulungan naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa aya turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo kalau tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebal, nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay, silem, tuh ngisang, embung tiris, tolong deh coba. Aing silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mangesna eta bae non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh
mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu jakna teh halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus segede jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Turang hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah dicaritakeun kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilekna pikaseurieun we kabayan. Nah. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Tanya nya wajib qada nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan bae 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah. Hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah de qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidyah poe Minggu datang ka magrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah
Itulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Ti penting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan penting. Nu ngaran penting ti guru datang ka pajar. Dek jam sabaraha bae tah, dek jam sabaraha bae, dek iraha bae, dek keur kumaha bae, pokona penting niat jadi. Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan, niat di jero salat aya niat puasa. Cenah teu khusu atuh emang biasa gen teh ieu. Acak-acakan emangnya nama biasa lagi. Iya keur carita di jero salat kita. Ket ngomong ngadaguan imam nangel jasa babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Parah amat teh. Tilok sinari di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema benyana surat tak kitu action. Lamun loba jelema masyaallah kul hudai. Tah iya jana keur salat Isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa eutikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana. Datang ka lebaran teu nanya. Kunaon sih bongan si ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana. Itu kunaon masalah kos kitu bae ribut. Itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadonu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan si Ramadan naon eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa yasoma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadil soma modap godim do pun ku jalamat jana kaso an huruf jet ada imajul ku jalamat jana kaso ada yang modap padi modap pun ku jam sak padi modap ramadhani kudam baru modap pun ku jam sak ramadhani modap hadihi modap pun ileh teu mantak kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai fardhi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah nah Zaid keur salat niat jadi
mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ke kak kudu ngaji ulah Allahu akbar